upami mayunan bade aya Gotra Sawala sareng para rama di Karamaan raksukana tadi tambahan Kang. Nah dina ikat oge aya perbentenan sok dianggona teh muncul zaman ayeuna mah ikatna teh Candra Sumirat cenah meureun. Nah para rama oge kantenan raksukana teh benten cirina teh aya segitilu kahanap geuning naon atuh. Oh nya Parekos hukum adat, wilayah adat, masyarakat adat, kampung adat. Ngalingkup kabeh didinya disebat kabuyutan nya dipimpin ku Sang Rama. Jagatna daranan nu penting karahayuan. Aya namung hanya seperkian persen penginten. Sabab kawangku kahiji upami hukum di lapangan mah di keluarga pamali disebarna teh ulah kitu bisi kitu. Nah ucap ka ucap tungtuna jadi seperti kebiasaan. Jadi we adat nyaeta kebiasaan teh naik tingkat ngalanggar adat nyanu tadi teh keuna kusupata hukum adat proses hukum nah ini mah lamun di ayeuna mah nu kaos kitu teh sapertos di negara-negara anu maju geuning Swiss Belanda geuning nepikeun ka para sipirna ge gawe gabut gaji buta jadi penjahat tah margi eta teh ditanamkan dari kecil ti leutik gua ge geus di doktrin teh mah sadar hukum hidup sadar hukum teh muncul ayeuna mah kunaon ayeuna bet boh alamna boh masyarakatna malalawidang eta kapan penanaman sadar hukumna geus berkurang seperti kitu merantangul cenah cekolot mah mentangul ayeuna kumargi lingkupna kampung desa jadi diolah kuno tadi teh didinya upami naik tingkat nu eta aya anu disebut jagat kerta naik tingkat deui leuwih gede wilayahna eta anu tadi mah Karamaan mah jagat daranan lamun cek ena visi misina teh pakena gawe rahayu pakeun heubeul di buana naik tingkat deui lingkupna wilayahna leuwih gede jagatna jagat kereta dipimpin aku Sang Resi tah didinya mah aya baru penasehat hukum tukang ngadamel program hukum aya didinya ti para rama eta teh usulanna teh ti para rama anu geus pinuh pailmuanana di bidangna gitu di bidang masing-masing naik di jagat kereta di Sang Resi aya kawangku kulima hal anu kedah dipidamel ku karesian da jagat nage pakena kereta bener pakeun jaya dijurit beda deui visi misina teh cek ayeuna mah kanggo ngolah pemerintahan ari nu tadi mah kabuyutan jagat kereta mah karesian pamarentahan dah can kena figur kepemimpinan utama di karesian mah ayeuna mah meureun karak nepi ka gubernur meureun berarti nya baheula ge masyarakat dihanap mah hayang papangih ujung nu luhur mah hese pisan nya ti baheula oge keur mah antarana jauh deh ayeuna itu aya nu sebut kampung teh kumuh gagak geuningnya lain kumuh gagak baheula mah imah hiji cele 2 kilo karek aya saimah deui hayang panggih ujung sang raja teh di luhur susah rada susah margi di Sang Raja oge kapan di jagat karesian teh kan dibagi deui aya umul aya ulun aya mangkubumi di para Karamaan teh laporan teh ka ulun ka umul bebeja ka umul dek laporan ka
salur umul teh naon tadi? naon Ulun. Tah kasang ulun. Ti para umul ngarariung terus kabeh jeung para rama naik tingkat ka ulun hayong penak teh. Ieu rahayat mah geus teu hayang nyaho urang mah. Anu hayang kieu pangnepikeun. Pangnepikeun kieu diolah di gotra sawalakeun teh di para umul teh. Teu sagawayah umul teh nangtukeun teh hukum teh. Padahal di Karamata asa geus asak eta teh setiap tempat kabuyutan teh. Naik ti ulun teh ka Mangkubumi. Patih Mangkubumi teh. Dacan. Jauh kene. Mun ayeuna mah meureun bupati. Mun ayeuna mah Mangkubumi teh. Iya. Jauh. Mangkubumi. Masih kena jauhnya. Mangkubumi pan miwarang ka handapna teh 3 urang nu saurang 3 urang deui bisa saurang Mangkubumi teh ngawengku ngurus 21 urang. Ti Mangkubumi ti ulun sami deui bisa 21 urang ti umul oge sami nyamawi bisa rata sistem pemerintahan teh adil da kabeh ngagedohan tugas jeung moal pacorok moal pacorok sigana teh teu benten sareng zaman kiwari eta teh ngan duka terlaksana duka henteu ayeuna mah pacorok ayeuna mah pugu kadang-kadang nu lain bagianana teh kala dituduh geuning di perintah hei maneh teh kudu jadi anu cenah nah pan aing teh tukang melahan batu dari nguruskeun cai pertes kitu nya tukang nyieun jalan atuh ke dinas PU kana irigasi kapan gitu. Nah, tadi kesabit dina karesian tugas sang resi teh kumaha gitu tah ngolah pemerintahan salah sahijina teh naon wae gitu tah naon wae tah dina ngolah eta teh tugasna teh karesian aya anu khusus tugasna teh ngolah agama agama si A, agama si B, agama si C kumpul loba harita oge rupa-rupa Kang. Mun ayeuna mah meureun teu ieu meureun teu bentrok mun ayeuna mah naon tuh nya departemen agama mun ayeuna mah baheula ge geus aya eta teh kikituan teh di karasian ditugaskeun deui eta teh geus puguh di Karamana indag perdagangan ge aya eta teh saur abdi ge tadi kapan ditaikeun deui di bidang ekonomi sosial dan budaya ya karena di Karamaan mah tadi tilunya senang pangan papan nah ayeuna karesian teh berarti sebriji tah aya 5 anu nembe kapenak kumargi eta PL teh geus jarang dipedar bahkan mungkin naskahna ge duka aya di mana nya nu kaemut kuring mah aya 5 cegat kereta teh pakena kereta bener pakeun Jaya di Jurit berarti naon wae tah nu 5 teh kereta bener aya gama aya dari gama senggama aya sanggama aya tata gama aya rasa gama dipimpin eta oge ku masing-masing di bidangna mun gama departemen agama namun dari gama panginten mun ayeuna mah MPR DPR mun ayeuna mah ujung militer TNI Polri aya di dinya dina dari gama senggama mah departemen agama ya. Departemen Disduk Capil Disduk Capil non disduk teh catatan sipil mun ayeuna mah senggama teh diatur cenah boga budak teh wayahna ayeuna mah ku kurang jelema saurang 12 portos kitu pan ayeuna mah kan tibalik saurang 2 we kitu cukup anak baik anak cukup di bidang eta teh dina senggama nah
bahkan oge aya aturan-aturan cara senggama anu pantes kumaha bersetubuh yang kawangku aya dina istilah RT rukun tetangga mun aya nama jeung rukun warga sami keneh karamaan keneh eta teh ada beneran kitu teh bolak-balik terus didinya keneh kan wilayah cakupanana beda unggul nunyin aturanana leuwih luhur dinya ke wilayah loba gitu kan pemerintahan. Da baheula ge istilahna mah meureunnan otonomi kawas ayeuna jadi si pusat ge nyeun aturan. Dihanap ge nu ieu teh aturan ieu teh tetep huluna mah aturan ieu kan ieu leuwih badag aturan tadi dimekarkeun kitu. Nya sapertos kitu teu benteng jauh sapertos kitu. Ngan meureunnan anu ngarugikeun kira-kira aturan di bawah ngarugikeun ka luhur tawa ka nu sejen wayahna aturan ieu teh bisa dicabut ku nu luhur beneran gitu. Henteu. Tiasa nanging kedah anger aya gotra sawala deui wae. Mana anu langkung sae sok sanajan di karaman eta teh geus hade. Oh da teh cocok kadinya mah cenah yang karaman ieu mah kan boga ciri masing-masing di setiap karamaan oge. Teu bisa cenah diterapkeun kadinya mah nu ieu mah gitu. Di tempat-tempat nu rata kieu aturanana. Iya, jigana teh kitu. Di tempat ampah mah tempat anu rawa kieu aturanana sami lah. Jadi naon seperti teh naon anu kira-kira lain menguntungkannya anu moal jadi bancang pakewuh di hiji tempat berenang aturan lagi beda di sisi laut berenang naon melak bango bakau gitu nah berenang di nu gede angin jang nahan angin melak kincir lecer boleh ku awi ini. Sami keneh ngarundai teh kana karamaan daya istilahna mah tata warga lemah. Iya. Aya di dinya prapu tohaan jeung sesepuh tas aruninga kana hal pailmuan eta. Jeung kan supaya ulah kena teuing ku badai, ulah di dinya nyin lembur teh pan aya wilayah adat sekarang adat teh. Hukum adat kampung adat. Ulah ku bencana nya bancang pakewuh meureunnan sisi laut kieu sisi gunung kieu meureunnan nya di hampalan pasawahan meureunnan kieu rawa kieu beda deui terus anu ampah beda ya pasti beda jadinya teh naik deui meureun nya naik deui ka sistem pemerintahan kaluhur mun ayeuna mah kabinet meureun nya Kang menteri meureun menteri nah dibagi eta teh di jagat palangka teh beluhur karatuan sloganna juga beda karamaan mah jagat daranan pakena gawe rahayu pakeun heubeul di buana karasian mah jagat kereta pakena kereta bener pakeun jaya di jurit jagat palangka mah di karatuan nyaeta mahayuning ayuna kadatuan beda-beda terus dipimpina kumaha ti para rama ka para resi aya anu disebut Prabu sang Prabu raja wilayah tadi mah wilayah adat ayeuna mah aya raja daerah raja wilayah Prabu sang Prabu dipimpin teh ngomongku teh sami ka para rasi jeung para rama eta oge raja kecil lah beneran raja daerah mun baheula mah residen mun baheula mah mun bae ditu na meureun kademangan Kang ya kademangan bae ditu na mah ya bisa disebut raja kecil beneran ya Prabu eta teh naik tingkat ka raja raja ya nunggu ngareunah mah coba aturan beneran geus di raja kahanap teh aturan geus beres mah ngareunah raja teh aya rada perbedaan meureun raja mah khusus kana urusan diplomatik we meureun jeung para prabu nu lain bagian raja iya antar kerajaan mun baheula antar negara mun ayeuna antar karaton raja tah
Nu kaditu kadieuna teh sang raja kumacek improv ti para prabu. Para prabu teh dibagi depan aya Raden, aya Menak, geuningnya di dinya teh. Naik tingkat deui. Tina para prabu naik karena raja ti raja nu rada gede ngalingkup sapertina di Jawa Barat teh dibagi ku sabaraha priangan. Ya priangan timur geuningnya da dipimpin ku raja hiji. Ku saurang geus sistematik ti baheula oge. Lamun dibalikeun di kana pola kerajaan ge da moal kacau-kacau teuing moal. Iya. Beda cara wungkul namanya demokrasi. Beuregeung acan demokrasi nanya. Tina raja eta dipimpin ku maharaja di raja geuning. Jadi raja. Anu disebut ratu. Keratuan teh Heeh. migawena Ngolah para raja. Marintah para raja. Ngolah. berarti dina lamun dina naon aturan secara tertulisna lah mulai tadi kannya 5 nah karesian 5 ai karatuan Karatuan mah hiji eta unggul mahayuning ayuna kadatuan itu banyak Hiji ngolah raja-raja atau rajana ratuna loba mangke pakewu. berarti kan anu amun ieu mah ketok palu terakhir lah. Tapi aya gotra sawala heula ti para rahyang dangiang jeung sang hyang tah eta bedana teh jeung ratu mah kelasna teh Beda deui nya. beda deui Profesor ngomorong para staf ahli mun ayeuna mah menteri terus naon deui atuh kan tilu ya rahyang dangiang sang hyang penasehat kepresidenan pembantu kepresidenannya eta pembantu kepresidenan menteri. Nah teu beda jauh sebenarnya mangan beda ngaran beda istilah zaman ayeuna gitu keneh nya eta sami seorang staf ahli dina lingkup institusina teh ngebagi teh ka handap eta teh loba deui eta ge sami bisa jadi 20 hiji institusi ka handapna lebih dari 90 mun ayeuna ge staf ahli itu ka menteri. Iya. Dan dina menteri-menteri teh dirjen-dirjen nu mah we di dinya ngabagi-bagi sorangan anu pantas di lapangan teh nu kudu dipegawe teh naon sarua boga hukum adat oge nya da mun baheula ge aya hukum adatna mun baheula memukuna adat mun ayeuna mah aya disebutna teh peraturan menteri. Nah terus deui ka handapna deui aya peraturan kepala dinas. betul bener jeung betul jadi bener aya undang-undang cenah beh ditu nah sang ratu sang raja mahadiraja boga kebijakan nu disebut ayeuna mah perpres hak prerogatifna ciri khas kuring mimpin para pemerintahan teh kieu perpres eta peraturan presiden nun ayeuna aya deui peraturan menteri. Mantap lamun teu sinkron jeung luhur teh wayahna nu ieu teh meureunnan dibenerkeun gitu ku ratu teh sang ratu. Hei maneh nyalahan lain kitu kahayang urang teh berat kitu meureunnya sami wae sami ditegor meureun da aturan-aturan nu dibikin ku menteri ge eta teh anu muncul ti handap. Iya. Ayeuna ieu Tasik seperti Tasik eta eureunkeun tuh pertambangan pasir besi cek karamaan teh cek di handap teh gitu gejli gue cek gubernur teh eureunkeun sebut peraturan pergub aya pergub aya pernaon deui atuh permen peraturan menteri perpres kan itu
sami keneh gaduh hukum adat masing-masing. Presiden Janten separos paham naon anu disebut pajajaran anyar teh sapatos kitu menawi cik saur baraya Dewagang Channel naon perbentenanana antawis zaman heubeuh pajajaran heubeuh sareng pajajaran nu ayeuna. Nah kitu-kitu keneh nu mawi ulah teuing salah persepsi ke pemerintahan nu ayeuna geus bener kantun bener urang we heulaana realitas di lapangan aplikasi di lapangan sing jadi aplikator.